Alah, paling ngeunah ulang-ulang isu keneh kieu mah euy. Mau bari ngopi mah udud. Mana jakal ududna. Ya, kopi unggul wae oge teh lah. Tangkurak teh cuma kopi hiji-hijina ngabadog dinu rotina dinu usaha dia. Woi, Dit. Geus ketebak ya mas jadah teh. Pasti rek nginjem duit. Woi, Dit, pinjam duit lah. Please. Aing teh boga eueuh. Kayak itu. Perih kieu hirup. Kajian buku babaturan kalah kararitu. Datang teh ngarinjeuman duit tungku. Ngadon we, aduh nyebeuteung perih can nyatu. Rek meuli kejo teu gablek duit da nganggur. Aya sih nu ngajak gawe basa eta tapi Itu mah carana hayang gawe. Mun hayang gawe mah teu kudu ripuh doy. Pokona mah di dinya mah sama bapa mola. Mawa rokok tak kena kopi saruntuy. Bakal digaji di dinya sabulan 30 hari. urang pernah nyobaan nipu batur ngarah menang kopi jeung udud. Nah, ieu kopi. Ieu ududna kan tadi hayu rek gawe teh. Ini teh keur gawe di PT Pamoyanan. Emang menang sih kopi jeung udud nama ngan geusna. Wih, mah bodan. Kakak ditipu, khusus sadit. Ngomongna rek gawe kalau kamu ya. Aduh, jangan buntu euy. Surprise, motherfucker. Iya. Lamun ieu rek buat ka mana? Aduh, Oh no. aduh aing geus bonan di bungit aing hancur. Hirup nu kieu-kieu teh. Coba lamun boga kabogo. Neng. Aduh, kenaon sia duduanan di dieu. Hudang, hudang sih. Hudang. Pinon mah. Aya sih kabogoh mah. Mana jakal saukur ngimpi. Oh. Kenapa mana mau cai? Geus hudang geuning bener di banjur deui. Geus aing teh tadi. Itu. Aya duit teh. Pira mana? Tadi yuk. Wow, gitu. Geus mun di pikiran jeung ngeluh wae mah moal aya tungtungna. Sakieu ge alhamdulillah bisa hirup. Mending kokore heula yang nyatu we ya, lapar. Piring tinggalin. Ingat Brad, sanajan teu beunghar harta, nu penting mah teu miskin sopan santun jeung etika. Woi, Dit. Baik sih goblok.
Tuh. Woi, dia pinjam duit lah. Semoga aing teh eueuh. Gitu. Tilu. Si anjing suri. No, mana make Tilu. Entu. Kenapa mana mau cai? Ini udah.